Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Masih dina surat Yusuf ayat ke-18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wajaat jeung geus daratang saha dina waktu subuh-subuh. Saya rotun pirang-pirang anu liwat berkendaraan. Anu musafir nurek dagang ada liwat. Aya hiji anu dina kendaraan ningali sumur eta teh hoyong ngalacai cenah pikeun bekal engke di jalan arek ka pasar. Tuluy ngaranna arsalu mangka nitah ngutus teh nitah waridahum kanu ngalacai anu sok ngalacai. Tuluy ngalacai da dititah eta pedagang teh. Fa'adla maka diturunkeun eta kerekan cai. Dalwahu kana timbaanana hu eta cai. Barang diturunkeun ka handap meureunan pedah di handap teh asa jempling wae teh nyaho di handap teh Nabi Yusuf muntang kana emer jeung kana tali eta kerekan cai. Barang diangkat ka luhur sekolah ngagebeg eta bari nyarita tukang ngalacai. Ya Busyro, aduh kacida bunga. Nah cenah ieu teh haza gulam ari ieu teh geuning budak berkasep budak teh cenah leutik keneh umur 13 tahun. Saatosna kitu wa asarrohu tuluy disumputkeun hu ieu Nabi Yusuf. Di mana disebutkeunana bidoatan dina barang dagangan jeung sayur jeung peti dihijikeun nyumput Nabi Yusuf di dinya disumputkeun ku pedagang. Wallahu jeung ari Gusti Allah alimun eta maha uning Allah bima ya'maluna tina naon perkara anu kumaranehanana dipigawe. Saatosna disumputkeun dina dagangan dijajarkeun di pasar jeung daganganana. Wasyarohu jeung dijual aya nu meuli eta Yusuf bisa manin ku harga bahsin anu murah kacida. Darohim ku pirang-pirang duit dirham waktu sarita. Makdudatin anu bisa dihitung. Sabab eta teh saeutik teh bisa dihitung ku jari atau ku ramo. Duka 7 dirham, duka 10 dirham. Nabi Yusuf dijualna. Wakanu jeung bukti fihi eta jama-jama pedagang minal zahidin kalebet jama-jama anu teu tertarik ka Nabi Yusuf matak dijual jang naon budak jual be da dimumurah ieu mah untung jadi duit keun bae hitung-hitung muruhan mawa ka dieu kitu dijual ka hiji jalma urang Mesir. Wakola jeung nyarita saha alladzina ashtarahu jalma eta anu meser jalma-jalma eta anu meser naon hu Nabi Yusuf. Ti mana eta teh mim Misra di kota Mesir. Jadi nu meserna teh eta teh namina teh Kitfir. Kitfir teh eta teh pengawal raja di kota Mesir. Nyarita kumaha li amroatihi ka pamajikanana Kitfir. Tegasnya Julaiha. Jadi Julaiha teh eta teh istina Kitfir pengawal raja di kota Mesir. Tapi Julaiha teh upami saur orang Yahudi disebut teh Ro'il. Datu aya Julaiha orang Mesir menyebutna Ro'il. Saur Kitfir nyarios ka Julaiha akrimi kudu dimuliakeun ieu budak teh cenah ieu kasep gitu. Maswahu kudu ditempatkeun dina tempat anu alus hu ieu Yusuf di imah urang cenah kitu di istana. Asa mugia we cenah engke aya yang fa'ana bisa manfaat pikeun urang sadayana bisa dititah bisa dijadikeun naon bae urang angkat anak. Au nattakhidahu atawa urang jadikeun hu eta Yusuf waladan anak angkat ku urang cenah kitu. Wa kadzalika jeung kitu pisan makana kedudukan Yusuf ku kami geus ditempatkeun saur Allah
li Yusufa pikeun Nabi Yusuf fil ardi dina tanah Mesir walinu alimahu jeung Yusuf dipaparin ku Allah pelajaran atau jadi uningahu ka Nabi Yusuf minta wili tina pirang-pirang nakwia. Jadi Yusuf tadi dipaparin ilmu ka Allah bisa ngarumuskeun naon al ahadisi pirang-pirang kejadian dina ngimpi. Wallahu jeung ari Gusti Allah golibun bisa ngelehkeun Allah ala amrihi ku parentahna. Contohna ayeuna we ku parentahna Allah di Israel ancur-ancuran pan dibom ku Iran anu teu eureun dina wengi malam Senin kamari. Hancur sadayana Tel Aviv. Canti Yaman ngebom deui Jerman oge ikut-ikutan. Jadi ku Allah mah upami tos diparentahkeun hancur. Walakina tatapina aksarun nasi kaseseureurna jelema la ya'lamun teu apaleun anu bakal terjadi esok hari. Barakallahu li walakum mugi aya manfaatna urang patepang di insyaallah enjing dina gelombang sareng dina wanci anu sami. Mudah-mudahan urang sadaya dipanjangkeun yuswa bersehat. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.